Sarangenge meletek di tebah wetan. Lalamuk ipis mipindingan jomantara hawa nu nyeleces tiis nyuatan kana bang balung sumsum. Cirebun remis berem dina euri ngeurih-ngeurih hate urang anu nineung ka pajajaran Pasundan anu ku urang dipikaheman udah teuing lembur kuring Ki Sunda ayeuna keur ngalumbara hiji wanci nu mustari hiji mangsa nu lugina kaula bakal ngaratuan pajajaran. Sora manuk rarecet dina tangkal silih senggakan hawar-hawar sora nu ngaji ngadalingding nyatana gini urang teh diaping dijaring ku waktu umur beuki condong ka kulon mangsa narekel geus nepi ka mumuntuk gunung luka iraha asakna Ki Sunda teh iraha jeung di mana palastra tapi ku kitu wilujeng wanci harieum beungeut wanci wengi tabuh 7 kanggo baraya Pasundan sadaya. Kidalang bade neraskeun hanca anu katunda dongeng pangbubrah manah si Ronyok anu ka-15. Kebat eta 2 jalma lumampah dikreuh jalan batu rek indit ka Cicendo Bandung. Di satengahing jalan di beuh tonggoheun Malangbong keur anteng leumpang aya 4 jalma jelung-jeleng marake taragos hideung marawat Trisula. Indonesia cek eta begal rek naon andika nyegatan ieu jalan kan Salim bari nyingkilkeun bajuna. Nyaho ilaing dewek jeung sapara kanca buka telah komplotan bajing luncat cek eta jelema sorana tarik pisan. Ras ingat si Ronyok basa indung bapana diperhala ku komplotan eta begal mangsa umurna 10 tahunan. Ambek nyedak tanaga midep. Oh, jadi marane kabeh nu geus maihan kolot dewek. Si Ronyok bari pasang kuda-kuda. Geus inget hiji-hiji dewek modalan jelema.
Aing nu katelah si Jangkung, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngarojok jeroan androk. Si Jangkung bari lajag-lajag. Jadi sabenerna teh hayang naon Andika dan Salim bari nenang-nenangkeun kaum. Kadiekeun sia duit jeung gembolan teh. Cek begal nu sejen bari ngabar Trisula. Dewek moal nyingkah sajengkal oge. Bisi hayang mah duit dewek, pek gara cokot. Gan Salim bari ngalungkeun kantong leutik eusi duit ka handapkeun sukuna. Cokot euy. Si Jangkung mari parentah ka anak buahna nu tiluan. Beres bah. Tempat susah urang. Pek ari bisa mah nyokotna. Dan Salim bari mureleng neuteub seukeut ka eta opat begal. Bareng saurang begal rek nyokot eta kantong duit, sakadet netra suku si kujeng peureup gan Salim ngaberebet teureun-eureun kana eta awak begal. Gerak kanana ngolepat teu tuturkeun ku panon. Balukarna eta begal ngajurah roh. Bari baloboran ku getih puntuna coplok. Caroplok 3 saharita. Dukdas geblak ceku. Suara peureup si kujeng suku gan Salim ngahancar lolongkrang musuh. Tobat, yung. Cek eta begal bari nungkupan beungeutna. Dun, gerakan naon eta? Si Jangkung hookeun. Mun hayang apal mah ieu nu disebut main pok pupeuhan teh. Dan Salim seuri bari ngatur napas. Kepung euy. Si Jangkung marentah nuduhan deui. Si Ronyok kakaraeun ningali jurus nu kacida cepetna, jorojoy we dina hatena hayang pisan guguru ka Gan Salim. Yakeun wae ieu teh bah. Moal disesakeun saheula oge. Ceuk salah saurang begal ngagorowok. Rancah duanana. Si Jangkung bari ngomong-ngomong, bari ngamang-ngamang Trisula. Si Ronyok amarahna ngagugudug. Matana ngadadak beureum euceuy. Napasna renghap ranjug, sukuna tetenjrak. Huntuna kekerot, eureupna teu pepereket atuh. Ramo-ramona pating trek-tek dieusik ku tenaga jero. Dadana hayang ngabudalkeun amarah nu salila ieu dipendem. Mulang ka nyeri kana jadi kolotna. Ras ingat ka indungna nu digadabah kahormatanana ku komplotan begal bajing muncak. Ingat deui kawikanta Bapa si Ronyok ku paragat nyawana alatan digabres ku Trisula eta komplotan begal kahor. Makatak Ronyok mageuhan sarung dina sangkengna. Jangkung. Dewek anakna Wikanta ieu, si Jenat anu palastra di Alapatik ku sia. Aing tan wande rek mulangkeun ka nyeri nu jadi kolot. Maju sia juring. Si Ronyok bari pasang ulin pamacan. Ramo-ramo leungeun si Ronyok ngadadak heuras jeung jiga nu rek ngarakeb mangsa. Panonna hurung neuteub seukeut ka si Jangkung jajadug eta begal. Kuda-kuda si Ronyok handap jiga nu rek ngagajleng. Panonna mureleng gular-giler. Maju si haram jadah, montong obat cetak. Si Jangkung bari masang leungeun jeung tangtungan. Suku katuhu si Jangkung langsung nyamber sirah si Ronyok. Swuk. Sora siku ngahiuk bang baraan, nyamos, lep. Awak si Ronyok ngalelep. Cakaran leungeun dina ulin pamacan, warisan ti Ki Buyut teh langsung nyayang kana siki mamarasna. Cebrot. Suara cakaran leungeun kana kemplong si Jangkung. Aduh. Jadasnya goblok. Eta jadug rampog ngowong ka nyerian. Si Ronyok malikeun awakna nyusul tepus awak si Jangkung.
Duker ngabangkieu. Sakolepat Ramona nu heuras nyakar ceuli jeung raraina. Pras, pras. Cakaramo pamacan ngorowot kana beungeut si jangkung. Antukna eta beungeut langsung daradal jewol pinuh ku getih. Tobat, goblok. Si jangkung bari humaregu. Akan si aku sia jurig, si Ronyok nyusul tepus di tukang. Kudua sikuna ngahakan kana awak si jangkung. Beletuk, beletuk. Eta suara siku kana beungeut si jangkung. Balu karena awak si jangkung langsung kadayagdag ciga langlayangan pegat. Keur kitu si Ronyok ngeusian leungeunna ku tanaga lapisan. Ramo-ramona anu heuras langsung ngagabres kana genggorong si jangkung. Bres. Ramona ngadudut ti koro si jangkung. Si jangkung kerjetan sakarat. Getihna mancawura kaluar nyembur tina ti koro eta jaduk begal. Bari disaksian ku tilu begal sajena nu olohok mata simeuteun nempok ketak si Ronyok. Can keneh ngarasa puas males ka nyeri, si Ronyok langsung muterkeun eta sirah si jangkung. Rakdak. Buletok. Sirah si jangkung potong bari ngaplek. Jebrot, jebrot. Suara siku jeung peureupna nu buleud ngaperebet teu eureun-eureun kana awak si jangkung. Si jangkung nu geus teu empes-empes teh leuleus, awakna beak naremuk jeung gareuneuh ku panenggel si Ronyok anu meupes keuyang. Sor, maju sia. Kan Salim bari namprakeun kadua leungeunna, hiji ulin khas tina sah bandar. Eta tilu begal teh papelong-pelong jiga nu soakeun. Ngan beretak mah eta begal teh mukir deui. Nempo si jangkung geus teu nyawaan deui teh. Kalah ka ngacir, lalumpatan saparan-paran. Layon si jangkung dipiceun kana jurang anu lungkawing. Korobas, bangke si jangkung leungit diteureuy beleg-begna ka kayon anu hieum. Asa kitu geuning kabisa eta begal teh. Kan Salim bari memenog endongna. Mohon kan, tuman lah kada diwarah nu karitu patut mah. Si Ronyok bari memener baju jeung calana komprangna. Hayu suang lumampah deui, masih jauh urang teh nikreuh. Dan Salim ngajak si Ronyok. Pami agan teu kaabotan mah kumaha pami abdi diangkat murid. Si Ronyok bari seuri. Jurus-jurus ai tos punjul. Jurus nu kumaha deui atuh nu disuprih. Dan Salim bari nepakan walikat si Ronyok. Kata Haji ku gerakanana gan cepet siga kilat. Eta katelah king silaban teh hiji usik nu sakedet netra ngalumpuhkeun bungsuh nu rek ngaguna sika urang. Kana dinamain popupuhan mah istilah batur arek urang anggeus. Artina batur karek mimitian nyerang urang geus asup ngelehkeun dan Salim mandeskeun. Oh kitu kan. Nembe terang abdi mah gerakan model kitu teh. Si Ronyok dari apisan ngadengikeun obrolan Gang Salim. Tong salempang, ke diajarkeun ku kaula di Cicendo. Nuhun kan? Si Ronyok bari nyium leungeun Gang Salim. Ah, naonna tuh kikian heula segala, biasa-biasa we. Asal keyang tang tuparang yang nyiar ilmu mah. Ulah jiga obor kalari. Sebab main koma moal nyurup ka satiap jiwa. Iwa ka jalma anu soson-soson diajarna. Gan Salim ngabarabatkeun pangalamanana. Eta dua jawara teh nuluykeun ngalampahan ka Cicendo Bandung. Paron poe beuki ngagorolong kabeh kulon. Dipirig ku manuk semu gunting dina tangkal jati. Jangkrik gunung mapaisan jalan nuluak leok naratas gunung-gunung. Cag sakitu heula. Depangan kanggo rerencangan emang anu nuju online Mahesa, Kang Saipul, Kang Alex, Kang Abdul, Kang Nandang,
sadayana kum teu diwiji-wiji haturan dongeng pang beberapa di Kidalang. Mohon eta Kang Alex sauna nuju ngabahas saha urang Sunda anu ngadegkeun kerajaan di belah wetan. Leres pisan eta teh Raden Wijaya. Raden Wijaya teh katurunan ti Sena. Sena tirakean pikatan kadituna eta teh bakolot-kolot supa jeung Ciung Wanara. Ari Ciung Wanara mah janten raja di Galuh, ari manehna mah init ka belah wetan ngadegkeun hiji kerajaan Wijaya. Kunaon aran Wijaya teh jadi Wijoyo tah. Apaan eta ti Sunda. Ngan kaditu nama pan di Jawa Timur ge aya kerajaan namina Kahuripan. Sareng kerajaan Panjalu atau napi kerajaan Kediri. Panjalu oge eta teh ti Panjalu. Kerajaan Panjalu ti Ciamis. Kadari itu tah. Mangga wilujeng wangi Kang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangan Baraya Sunda Qatar 2 Nadanget ieu Kidalang bade midangkeun hiji seni dongeng Sunda garapan Kidalang, rekaan Kidalang nu judulna Sironyok. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sironyok amarahna ngagugudug, matana ngadadak beureum, napasna renghap ranjug, sukuna tetenjrag, kuntuna kekrot, peureupna ti pepereket. Ramo-ramona pating trak-tak diisi ku tenaga jero. Dadana hayang ngabudalkeun amarah nu salila ieu dipendem, mulang ka nyeri kanu jadi kolotna. Ras inget ka indungna anu digadabah kahormatanana ku komplotan begal anu arana Bajing Luncat. Inget deui kawikanta nyatana bapana Sironyok nu paragat nyawana alatan digabres Putri Sula eta komplotan begal kahor. Raketak Sironyok magehan sarung dina cangkengna. Jangkung. Yeuh, dewek anak masih bikanta yeuh. Si jenat anu palastar di Alapati kumaraneh. Aing tan wane rek mulangkeun ka nyeri nu jadi kolot. Maju sia jurig. Sironyok bari pasang ulin dina ulin pamacan. Ramo-ramo leungeun Sironyok kadadak heuras jeung jiga nu rek ngarekeb mangsa. Panonna hurung. Teuteub seukeut ka si Jangkung jajadug eta begal. Kuda-kuda Sironyok handap jiga nu rek ngagajeleng. Panonna mureleng gular giler. Motong loba cetak, maju sia goblok. Si Jangkung bari masang leungeun jeung tangtungan. Suku katuhu si Jangkung langsung nyamber sirah Sironyok. Suuk. Sora sukuna ngahyuk bangbaraan teh nyamos. Lep. Awak Sironyok ngalelep. Cakaran leungeun dina ulin pamacan warisan tiki buyut teh langsung nyayang kana siki mamarasna. Jebrot. Suara cakaran leungeun kana kekemplong si Jangkung. Aduh. Tecadug rampok teh ngowong ka nyerian. Sironyok malikeun awakna sul tepus awak si Jangkung nu keur ngabanggil. Sakolepat ramona nu heuras teh nyakar ceuli jeung raraina. Pas. Cakaramu pamacan ngorowot kana beungeut si Jangkung. Antukna eta beungeut langsung darada jeung pinuh ku getih.
Tobat. Goblok sia. Beletuk. Eta sorasiku karena banget si jangkung. Balu karena awak si jangkung langsung ngedayagdag jika layangan pegat. Keur kitu si ronyok ngusian leungeunna ku tenaga lapisan. Ramo-ramona nu heuras langsung ngegabres karena genggorong si jangkung. Bres. Ramona ngadudut tikoro si jangkung. Si jangkung kekerjetan sakarat. Getihna mancawura keluar nyembur tina tikoro eta jaduk begal. Bari disaksian ku tilu begal sejena anu olohok mata simeuteun. Nempok ketak si ronyok kitu can keneh ngarasa puas malas kanyeri. Si ronyok langsung muterkeun eta sirah si jangkung. Dek, bletok, cebrot. Jangkung luges tempes-tempes teh leuleus, awakna beak laremuk jeung gareuneuk ku paneungeul si ronyok anu peus keuyang. Saur sia maju, Gan Salim namprakeun kadua leungeunna, hiji ulin khas tina ulin sah bandar. Ulin sah bandar teh nyaeta hiji ulin anu ngagunakeun tanaga jero, tanaga lawan. Cag heula.